Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 30 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 30 hijina. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Culung. Harita si Jalal jeung si Keman langsung laluncat ke tengah jalan ngahalangan laju lengkahna cokor kuda. Heup baron cek si Jalal leungeunna dikahareupkeun mere tanda sangkan kusir keretek ngeureunkeun kadali kudana. Atuh reg we kuda teh eureun dari sakalikeun ditarik lesna. Pok si kusir keretek teh tumanya ka si Jalal bangun anu ruas. Oh, aya naon Kang? Aya naon ieu? Cenah cek kusir keretek bari jerut turun terus ngajanteng panonna mencrong ka si Jalal. Dina kayan keur kitu sakilat wut si Keman ngajambret salah seorang awewe anu keur tiuk dina keretek anu pangtukangna. Bari nodongkeun peso balati kana beheungna. Atuh meni koceak eta awewe teh ngoceak. Ngarasa soak nenjo seseukeut peso anu diantalkeun ku si Keman kana beheungna. Panumpang anu sejena ukur bisa ngaderegdeg. Ngarasa soak ningali baturna anu diancam rek digorok beheungna ku si Keman. Keur kitu pok si Jalal cumarita dibarung ku nyentak ka kusir keretek. Sarua maehna oge nodongkeun peso balatina kana beheung si kusir keretek. Si kusir keretek teu bisa kukumaha. Sabab lamun si kusir keretek ngalawan, sajaba nyawana nu kaancam. Nyawa panumpangna oge teu luput tina ancaman peso balatina si Keman. Anu antukna sakabeh panumpang keretek masrahkeun duit jeung perhiasan anu keur diparakena harita.
Geus kitu mah si Keman jeung si Jalal pating balacat lalumpatan norobos make jalan sawah anu berasna ka jalan gede beh koloneunana. Wanci carangcang tihang si Keman jeung si Jalal geus araya deui di imah kontrakanana. Datang-datang teh tuluy we maranehna ngitung duit hasil bebegalna. Malah menang gelang jeung suweng katut kongkorong oge aya kana tujuhna menang ngarampas tadi ti anu numpak kerete. Nya cek dewek oge ari milik mah tu bisa dipapantes ku akal jelema man. Cek si laing tadi nyebutkeun cenah kangaranan anu geus baralanja di pasar mah moal barogan duit. Da bea ku dibalanjakeun. Geuningan ieu buktina duit oge aya 5 jutaan eta. Acan ieu perhiasan moal kurang 10 jutaan mah. 10 juta mah kongkorong hungkul we atuh. Loba teh teh bebeunangan. Cek si Jalal ngarasa bungah nakar nampo bebeunangan bebegalna anu munggaran. Nepi ka ngahasilkeun duit jeung perhiasan anu jumlah jamlehna aya kana puluhna juta. Terus ayeuna rek ka mana? Cek si Keman basa geus ngasupkeun duit jeung perhiasanna kana kantong plastik keresek hideung. Nya ari kahayang mah sare heula we man tapi mending urang ngajual heula perhiasan ka toko emas euy. Meh jongjon ari geus jadi duit mah. Cek si Jalal ngedalkeun niatna. Nya bener euy. Memang sagancangna urang kudu ngajual ieu emas. Tapi kudu apik euy. Ulah slogoto lainna naon bisi curigaeun anu boga toko emasna ari ngajual emas nu bola bateuing mah. Tenang man tenang. Dewek oge geus kapikiran palbadinya mah. Kieu we euy. Ieu perhiasan jualna ulah ka satoko. Mun teu salah di Majalaya teh kurang leuwih aya kana 5 toko emasna. Di antarana aya toko emas Sinar Gaya, toko emas Baraya jeung anu lainna. Jadi urang kalimat toko we ieu emas jualna. Kumaha mun kitu man? Satuju henteu? Lal, satuju teu? Cek si Jalal nagerakeun usulna. Bener oge halus gitu lal euy. Hayu atuh urang ayeuna we ka dituna meung isu keneh. Sabatay geus dijual mah rek meuli non we oge bebas. Nya maksud dewek teh meuli jang kaperluan sapopoe. Urang meuli pakaian we sakalian. Kumaha atuh da geus teu boga baju jeung calana nu bener deh ka mah. Rap ieu coba geus saweh deui ieu teh deuh aing. Nya hayu urang meuli keur modal ongko. Keur modal ngagarong apanan teu boga bedog-bedog acan urang teh. Ukur ngandalkeun peso balati menang ngarampas di siji pecak jeung anak buahna teh ieu teh. Hayu atuh hayu. Sanggeus ngoncian heula pantok kontrakan, bral we duanana mareang arek ngajugjug ka toko emas anu aya di puseur dayeuh Majalaya. Teu kacatur kumaha-kumahana ti indit nepi ka maranehna geus ngajual perhiasan menang ngabegal ka sabaraha hiji toko emas anu aya di Majalaya mah. Urang caturkeun duanana geus marolang deui ka imah kontrakan bari teu poho mawa barang-barang balanjaan sakumaha anu geus dicaritakeun teh. Nyatana balanja kabutuhan keur sapopoe jeung anu lain-lainna. Kocapkeun waktu peuting isukna wanci liwat isya. Si Keman jeung si Jalal geus sariap-siap ngajalankeun deui pagawean jahatna. Peuting eta maranehna geus sapuk rek ngabongkar salah sahiji toko grosir anu aya di salah sahiji lembur anu pernahna masih aya di sabudeureun wewengkon Majalaya. Nyala seulaman euy. Ke geus nyedekeun ka tengah peuting operasi mah. Sebab lamun oyah kieu biasana loba keneh jelema anu baralanja euy. Cepada muka keneh deui tokona begitu. Tenang nyala seula. Cek si Jalal bari ngenyot udud superna.
atunya waya kieu mah sarua jeung bohong atuh si teh Jalal sok nu lain-lain wae si lain mah ngomong teh nya ari dewek salah gitu lain irah rek dibayar keunana duit keur anu boga kontrakan teh man isukan dewe jadi ki rencana dewek mah lal dingikeun ku si lain duit lada ngabegal kamari jeung hasil ngajual perhiasan teh apanan bersihna aya kana 30 jutana sesabalanja keperluan jeung nu lainna teh tah anu eta duit 30 juta urang bagi dua hartina 15 sewang keun bae urusan bayar kontrakan mah engke oge bakal menang deui yakin pokona mah yeuh tadi marunda yeuh cek si Keman bari ngasongkeun amplop kadar anu dieusi ku duit anu lobana 15 juta ka si Jalal. Ya nuhun we atuh man ieu duit ku dewek ditarima lumayan ya aya keur sabaraha minggueun euy cek si Jalal bari ngasupkeun amplop kana saku jaket kulitna anu anyar menang meuli tadi beurang. Dewek oge sarua we nuhun. Naon tadi teh poho deui teh? Cek si Keman nyekelan palipisanana bangun anu keur nginget-nginget atawa bangun keur mikiran anu keur dipikiran. Ilai ngurak kene geus pikun si lain mah geuning man euy. Matakna ulah loba teuing ngadaharan cau sisina cekolot teh masih ngarteu pohoan. Lah si lain mah sok teu nyarambung ari ngomong teh Jalal. Ari nu sok ngadahar cau pang sisina mah lain matak pikun atawa limpeuran cek kaki dewek mah. Tapi mataknya si payu karada cenah. Sarua we ngacapruk eling oge. Sok-sok atuh caritakeun. Arek ngomong naon tadi teh sia teh geus inget acan ayeuna. Kieu jadi kieu lal kieu. Dewek geus boga tekad anu buleud euy, anu geus menang mikir asak-asak. Geus menang ngabeuweung ngutahkeun. Lamun peuting ayeuna bebeunangan hasil ngagarongna mun cekil nepi ka puluhan juta. Dewek rek balik heula ka lembur. Sabab moal era teuing ari moal duit gede mah ku pamajikan balik ka lembur oge. Kitu talal. Terus ari si lain aya niat teu pikeun mulang heula ka lembur. Nya ka Garut niat teu. Cek si Keman nyaritana dari anaker. Sajongjongan si Jalal teu waka ngajawab kana pananya sobatna kala ngahulang bari tetanggahan. Nah kala ngahulang rek balik heula moal ka lembur di lain teh. Beungkeur boga duit rada gede deuleu si teh. Cek si Keman ditepseukeut kana paroman beungeut si Jalal. Duh acan purun dewek maman euy. Asa eueuh anu dipikan ngineung di lembur oge. Pamajikan geus teu boga apana dewek mah. Anak inget eta oge ari ka anak mah. Ngan ke diwe lah kuring mah balik ka lembur teh. Walon si Jalal bangun anu teu hayang ka papanjangan. Si Keman oge surti. Cek pikirna kajen teuing lah kumaha si Jalal we rek kitu rek ieu oge. Dari ngingetan manggeus. Kajeun atuh. Aya nama nyambung dewe kana caritaan tadi. Pateka dan dewek urang duaan ke mah caricingna di lembur dewek maksudnya. Jadi teu jauh jiga kieu. Nya sugan we penting ieu usaha urang menang hasil lu cekil. Cek si Keman ngagerakeun paniatanana. Nya kumaha dena we dewek mah. Anu jelasna di mana we cicingna si lain dewek pasti nuturkeun si lain titik sakitu ti dewek mah deuleu Keman. Geus puguh kitu mah dewek moal kudu tunya tanya deui ka si lain ngeunaan pakarapan si lain keur kahareupna. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Harita geus nincak ka tengah peuting. Anu akhirna bral we si Keman jeung si Jalal leumpang ninggalkeun imah kontrakanana murug ka jalan gede. Sanggeus anjog ka jalan gede anu ngahubungkeun jalan raya Majalaya Cileunyi. Jen maranehna ngajarantang sisi jalan. Panonna rara tereret ka kenca jeung ka katuhunana. Pok si Keman cumarita.
Bener ayeuna mah jam saki oge masih keneh loba kendaraan anu lalar liwat di jalan teh lal euy. Teu jiga keur waktu ti heula geuning, wancik teh geus rehe comrek sepi jempling. Nya atuh da ayeuna mah sagalana oge geus berkembang pesat dina sagala widang. Kaasup kendaraan oge apanan geus rupa-rupa merekna ayeuna mah. Tembal si Jalal ari panonna mah jongjon museur ka hareupeun jalan. Tapi apanan ayeuna teh negara urang keur aya dina krisis anu disebut kris montea. Nah geuningan asa teu ngaruhnya. Heuh maksud dewek teh imah kalah pahade-hade. Terus kendaraan oge geuning meni asa paloba-loba. Piraku ku si laing teu katempo. Sapaparat urang leumpang di hareupeun imah-imah anu kaliwatan. Dina terasna teh nepi ka aya 4-5 motor oge. Ah teuing lieur dek ka oge man. Nyaregik boa jelema-jelema teh atawa ngaruku tuyul. Keur usum urit sagala marahal kieu nepi ka paloba-loba motor seperti kitu. Geus lah teu kudu mikiran kadinya lieur. Ayeuna mah hayu we urang jalankeun tugas urang. Nyatana rek ngabobol toko grosir nu aya di parapatan jalan anu kamani racan teh, kamani rancan. Cek si Jalal sekaligus mungkas omonganana. Saterus nama maranehna duaan nulikeun deui leumpangna. Laju lempeng nuju ka kalerkeun. Kira-kira setengah jaman duanana aranjuk ka hareupeun hiji wangunan toko. Nyatana toko grosir anu jadi inceranana. Katempo toko teh geus tiiseun di hareupeun. Tokona oge geus nutup, malah geus dikembok sagala rupa. Alah bagus imaman. Ayo gua tah ulah loba ulang-ulang teuing gitu. Pira gembok segede kitu mah gampang. Sakali nip oge rujan nu kitu maman. Cek si Jalal gura-giru leumpang ngadeuketan gerbang toko. Sanggeus deukeut teu loba ngomong deui ngan cebrut. Sakali ngatudut oge eta kunci gembok toko teh langsung muka. Lalaunan panto toko dibukakeun saeutik. Ukur cukup sawakeun jalema. Bleus we. Geus muka mah si Jalal jeung si Keman blas plus arasu. Si Keman jeung si Jalal rarat-reret ka sajroning kaayaan di toko. Tetela di jero toko teh sagala aya. Da puguh cek tadi oge disebutna toko grosir. Hiji-hijina toko nu aya di dinya. Nu hargana oge kawilang mariring di dinya. Ye omat lal, ulah nyokot barang-barang anu sakira mata keridu di bawana euy. Pilihan we anu hampang jeung rikip mawana. Jeung anu babari dijual atawa anu memang dipikabutuh keur pakeun urang. Cek si Keman bari lalaunan leumpang mapai-mapai etalase toko. Tapi ulah waka nyokotan barang-barangna. Gampang nu gitu mah. Ayeuna dewek rek neangan heula tempat panyimpenan duitna. Susukana we teu dibawa ka imah kabeh nu boga eta duit teh. Cek si Jalal, kituna teh manehna oge leumpang ngadeuketan meja kasir paragi tempat pembayaran anu baralanja. Ieu man ieu, ieu tempat duit mah ieu. Cek si Jalal. Terus manehna mukakeun sorolok laci di handapeun meja. Teu hese, da memang teu dikunci, barang dibuka. Bre, si Jalal nepi ka molotot. Sabab dina jero eta laci teh katingali aya sababaraha gulungan duit ratusan ribu anu geus meunang ngentepeun di beungkeutan ku karet. Man, kadieu. Bae teu kudu mawa barang-barang euy. Ieu duitna oge geus loba kadieu. Atuh si Keman gura-giru nyamperkeun barang geus ningali kana gulungan duit. Walah, nyawe geuning euy. Gancang wadahan kana kresek lal, gancang. Kela-kela dewek rek nyokot heula kantong kresekna dagoan di dagoan. Ceuk si Keman nyarita kituna teh bari culang cileung. Bre di juru beh wetan katempo aya tumpukan kantong kresek hideung. Atuh si Keman gura-giru nyokot sabaraha siki. Buru-buru wadahan kana plastik euy. Kabeh ulah anu disisakeun. Gancangan lal, gancangan. Bisi anu nganyawankeun manten, gancang. Cek si Keman, hatena mimiti motah, jantungna ratub loba kasieun.
Dina waktu anungan sakeudeung duit anu aya dina laci teh kabeh geus pindah kana kantong keresek anu dicekal ku si Jalal. Geus teu hayang rarat-raret deui kana barang-barang anu sejena. Duanana kalawan kegancangan kaluar di jero toko. Laju lempang satengah lumpat bakat ku sieun aya anu nangenan. Wanci janari leutik, duanana geus narepi ka imah kontrakanana. Datang-datang deh si Jalal langsung we ngapurusutkeun duit dina keresekna. Sanggeus beres dihitung kalawan gemet, tetela duit hasil babadogna teh jumlahna leuwih 50 juta rupiah. Milik gede imaman euy, milik gede. Geus tu kudu babadog deui 5 bulanan wae mah euy. Gede imah hasil deh. Cek si Jalal leungeunna ngagulang kaper duit ratusan ribu anu ngabarak dina meja. Seperti nu geus diomongkeun ku dewek kamari. Isukan dewek rek balik ka lembur. Ari si laing molobah pikiran, keukeuh moal mulang heula ka lembur maneh lal ka Garut. Moal Ahmad moal, irah di we dewek mah. Ngan wayahna maneh kudu ridho dewek tangtuna bakal milu cicing di imah si laing. Kumamun gitu man. Nya atuh make jeung ngomong kitu sagarupa si laing mah Jalal. Kawas jeung sawae ka dewek teh. Debarina oge moal cicing di imah pamajikan. Debarina oge moal cicing di imah pamajikan dewek mah. Dina geus balikna oge. Nya maksud deh di dalika geus balik ka lembur oge moal cicing di imah. Urang neangan tempat we. Moal bebas cicing di imah metoham euy. Cek si Keman ngajelaskeun ka si Jalal. Nya nuhun atuh. Eta leuwih hade man. Da kitu kayang dewek oge. Sabaraha totalna duit teh man? Ari si laing kawas nu lieur, apanan si laing nu tadi ngitungna oge. Eta sugan sabaraha? Cek si Keman malik tumanya ka si Jalal. Ari kabehna mah dihitung jeung nu recehna mah mun teu salah aya kana 50 juta genep ratus 30 perak ieu. Cukup lah, geus cukup keur bawaeun ka pamajikan sakitu mah. Artina kabagian anak salawe juta sewang ditambah nu hasil kamari 15 juta jadi 40 juta. Terus ari duit bagian si lain arek dipake kana naon lah. Da lain saeutik duit sakitu teh. Lain ukur keur udud jeung barang hakan wungkul. Cek si Keman nanya karep ka si Jalal. Nyarita kitu teh bari ngajejer-jejerkeun duit, saterusna mikeun duit bagian si Jalal. Sawareh rek dipake meuli motor man ah. Sawareh deui rek disimpen keur engke lamun dina sawaktu balik ka lembur. Jawab si Jalal bangun anu geus asak menang mikir jawabanana sarta kaputusanana. Alus atuh, da dewek oge sarua hayang boga kendaraan mah. Meh teu capek ari ditinditan teh. Sabab ayeuna geus teu jaman ka ditu kadieu ngandalkeun leumpang mah. Ari kudu ngongkos wae asa jengkel jeung kesal deui. Tapi teu kudu bebarengan, si laing we heula anu meuli motor mah. Cukup hiji oge pakieun duaan. Sabaraha kira-kirana harga motor weuteut teh lal? Gade ke mah teu apal. Lah teu kudu nu weudeut. Anu second atau anu kurut we teu naon motor mah. Paling oge kira-kira nu 80%-an we. Alusna teh hargana kira-kira 7 atau 8 jutaan lah. Tapi apanan tibeula oge urang duaan teh teu bisa kana motor. Kumaha atuh nyayi teh? Lah si lain mah nya gampang atuh ari geus boga mah. Saminggu oge diajar kana motor mah bisa deuleu. Manasina baheula ngabadog motor nepi ka didodorong. Jadi we geus lah teu kudu ngabahas kajadian anu ka tukang-tukang. Eta mah pangalaman pait beueur. Teu kudu diguardi lah, sedih dewek mah euy. Cek si Keman manehna nu ngamimitian, manehna sorangan anu nyebutkeun ulah dicaritakeun jeung ulah diguar deui cenah. Tapi nalika si Jalal jeung si Keman keur anteng-anteng ngarobrol kitu. Nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad
ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.